Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kameumeut urang sadayana, nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Giwang. Ayeuna kantun bagian anu ka 30 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun lak saketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula. Arah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Ing hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masuk binga kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktu sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Giwang bagian anu ka 30na. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak kedung-dung tes. Caturkeun ayeuna di tempat pangberokan. Jaka satria harita teh keur mersihan kurut tatuna. Saacan nyokel pelor anu nyecep kana daging jeung tulang ku peso balatina. Jaka satria katingali nyengir jeung ngegel biwir handapna. Mangsa nyokel pelor tina bitis anu kabeunangan teh ketina terus ngucur maseuhan calana pangsin. Dina kaayaan keur kitu torojol harita aya nu datang saurang jalma awakna dibulen ku kain hideung katingali lebah panonna wungkul anu gulal gilar. Sorana maksa cumarita bersora awewe. Jaka, Jaka, cek eta jalma ngagero lalaunan ka Jaka Satria. Jaka Satria rada ngaranjuk kaget sabab keur anteng nahan kanyeri ujug-ujug aya sora awewe ngagero ka dirina. Sanjeun? Jaka Satria mencerong ka eta jalma di barung panasaran. Anjeun teu kudu nyaho sah ngaran kuring. Kuring kiwari datang ka dieu memang ngahaja arek nulungan anjeun. Kuring karunya ka anjeun. Ayeuna mah ieu kunci penjara keur anjeun kabur. Katut obat pikeun ngaleungitkeun rasa kanyeri dina eta tatu. Ngan hampura kuring mal bisa lila-lila aya di dieu. Bisi kapergok ku situan. Cek eta jalma anu sakapeung culang cileung jeung garudas garidus sieun kapanggih ku pihak Walanda. Manehna aya di dinya ngabelaan Jaka Satria sieun katohya.
Kunci pangberokan katut obat tipung anu make wadah les harita digolosorkeun ngaliwatan sarisig besi. Keur kitu hawar-hawar kadenge aya sora sapatu pating kadepruk disada ngadeukeutan ka eta patempatan. Jaka Satria, kuring indit heula, cek eta jalma. Bari terus lumpat ninggalkeun eta patempatan teu ngararet-raret deui. Di barung jeung culang cileung lantaran sieun katohian. Nganahan jakal obat katut kunci pangberokan teh can nepi kana leungeun Jaka Satria jauh keneh. Masih deukeut kana palebah lawang panto pangberokan. Jaka Satria karek bisa ngaluarkeun pelor hiji tina tatuna. Terus nangtung maksud nama arek nyokot eta kunci panjara katut obat. Kalayan ngucap bismillah katut ngucap syukur. Dumeh kadirina aya nu arek nulungan jeung ngabebaskeun. Nganahan jakal karek oge dua lengkah harita teh. Jaka Satria leumpang bari jumarigjeun. Jol kaburu daratang manten 5 orang jalma kadarinya. Bari diantarana aya nu terus cumarita. Halo Jaka Satria, apa kabar hari ini Manawi? Cek anu nyarita bariseun ngetaya lian di Jenderal Gabriel Van Holden. Arek naon deui aranjeun ka dieu? Cek Jaka Satria ti jero pangberokan, hatena keketagan. Bakal panjang urusanana mun kapanggih eta obat jeung kunci pangberokan. Hehe. Kenapa koe orang bertanya macam begitu sama aku Jaka Satria? Ini kan tempat kekuasaan Aik. Boleh-boleh saja mau ke sana mau kemari pun Aik. Kasihan koe orang Jaka Satria, kakimu terluka. Mana ilmu kebalmu sudah luntur Jaka Satria. Cek Jenderal Gabriel Van Holden bari sinis. Ngan untung can aya nu ningali kana obat jeung kunci pangberokan ngadon meh kabeh saderi ngandung panghinaan ka Jaka Satria. Iwal tinondori meureunan anu teu kabawakeun teh. Manehna jarang nyarita jeung duka teuing kunaon berjerojoy aya rasa karunya ka Jaka Satria. Malah hatena terus ngagarentes. Aku rasa ini orang baik-baik bukan orang jahat. Tapi mengapa Papi begitu membencinya dan menyakitinya? Ya Tuhan, tunjukkanlah pada hambamu sebuah keadilan agar hamba jadi nyaho apa betul Jaka Satria jalma jahat atau lain. Tunjukkanlah kekuasaanmu ya Tuhan. Itu gerentes hati nondori dina waktu hari. Nyerina suku terjadi sabaraha pikeun kuring Tuhan. Lamun dibandingkeun jeung nyeri hatena rahayat lemah cai kami anu geus ku anjeun ditindes dijajah. Alus nama gancang tinggalkeun nagri ieu Tuhan. Gancang tobat sancan terlambat Tuhan. Temasih koe orang belani bicara demikian Jaka Satria. Dan sampai kapanpun negeri ini harus menjadi milik Aik. Terutama tumbuhan juga lempah-lempah yang sangat kami butuhkan yang cuya pebalatak di ini negeri. Baik, Aik tetap mau bertanya pada koe orang sekali lagi Jaka Satria. Di mana dan siapa itu wanita yang geus membunuh si Peter bawahan Aik? Ayo, jawab kepala, jawab cepat. Jenderal Gabriel Van Holden tembong kuntuna bari kekerem. Sersan Joko penasaran siga nama munseg temilu ngomong kok harita mainan ngilu cumarita. Hei Jaka Satria, mending kene geura jawab dah pananya si tuan teh. Sambabun maneh dek ngajawab tangtu hirup maneh kajamin salamat teuy. Bener teu kapten? Cek Sersan Joko terus ngareret ke Kapten Abud. Kapten Abud gancang seri beri terus ngawal. Bener pisan. Mun manehna daek ngajawab anu jujur,
pasti Tuan Jenderal oge bakal wijaksana moal ngurung jengik sabae maneh jaka satria walon Kapten Abu. Dipikir-pikir mah Arandika sakabeh bet bodoh matak naon teangan ku sorangan atawa titah anak buah bahwa jalma anu ningali jeung nyaho kana ciri-ciri eta wanoja tong nanyakeun bae ka kuring sebab kuring teu wawuh jeung eta jalma. Tah ayeuna ku kuring dibere jalan supaya tah hayeuh eta tanya oge kuring ayeuna arek menta dua hal ka Arandika sakabeh bebaskeun kuring atawa perenan kuring sakalian mun perlu. Tandasna kerja kasatria nyaritana ngajadikeun kabeh pating haruleng karak kapikir. Cek pikirna aya bener oge caritan jaka satria anu tadi. Sarta saterusna Jenderal Gabriel Van Holden kadenge nyarita ditujukeun ka Kapten Abud Katut Sersan Joko nu harita gancang narembalan meba. Kapten Abud en koe olang Sersan Joko tidak apa-apa. Kali ieu kita terima kalimat dari olang kepala sepeja kasatria. Memang aya bener na oge eta ceritaan si Jaka Satria. Baik Tuan. Aik memerintahkan langsung pada kalian semua. Cali itu wanoja jalang dengan membawa sang kusil sebagai orang yang tahu cili-cili wanita jalang tersebut manawi. Dan bawa prajurit sebanyak kemungkin minimal 60 orang. Kamu orang sebagai pemimpinnya Abud diwakili dengan kamu orang Joko dan Kopral Jomsen suruh dia menghadap sekalang juga di tempat biasa. Wel baik Tuan, baik Tuan. Tapi ini si Jaka Satria kudu dikumakeun Tuan. Apa kudu kita harus kita bunuh saja Tuan? Sersan Joko terus wae ngomporan ka Jenderal Gabriel Van Holden supaya terus nindak Jaka Satria. Tapi saacan Jenderal Gabriel Van Holden anu ngajawab mangsanatukeun sikap nondori kadenge cumarita. Maaf Papi, menurut Aik Jaka Satria mesti kita pelik kebijakan, jangan terus dia siksa. Itu ada kunci dan obat. Mengapa tidak kamu pakai saja Jaka? Nondori kalayan polos harita nuduhkeun obat katut kunci pangberokan. Anu pikeun Jaka Satria mah mungguh mata rumahu kana hate. Sebab akhirna mah kanyawan oge didinya aya kunci panjara jeung obat. Meh bareng Jenderal Gabriel Van Holden jeung Kapten Abud Katut Sersan Joko ngareret ka handap. Nyel Jenderal Gabriel langsung kahudang amarana sarta huntuna ka karong. Oh pardon sih, apa-apaan ini? Siapa yang berkhianat pada kita orang? Berani membelikannya sesuatu pada ini si bajingan. Ayo kembali ambil kunci dan obatnya Abud. Dan kamu orang Joko, dan kamu Jaka Satria, cepat jawab sejujur-jujurnya, siapa tadi orang yang membeli obat dan kunci untuk kabul kamu? Wel Kapten Abud jeung Sersan Joko gancang nyopot obat katut kunci pangberokan. Jenderal Gabriel netep seukeut ka Jaka Satria pikeun nunggu jawaban. Kaula teh nyaho teuing saha nu geus marena oge. Jaka Satria ngajawab pondok. Jenderal Gabriel harita neunggeuleun saring sig beusi dumeh kesel ku Jaka Satria anu ngajawabna cukup we teh nyaho. Nondori anu ngabandungan kan eta kajadian karek sadar jeung ngarti. Geus aya jalma sejen kalian sisulumputan mere kunci katut obat ka Jaka Satria niat arek nulungan. Malah terus jadi timbul rasa kaduhung jeung asa dosa. Dumeh manehna tadi bat ngomong kitu, nuduhkeun obat katut kunci ka Jaka Satria. Ya Tuhan, ampunilah hamba yang penuh dosa ini.
Selamatkanlah ini Jaka Satria ya Tuhan. Biarlah Papi mengampuni kesalahan dia. Nondori terus ngagalecok ngomong sorangan dina jero hate anu ngarasa kaduhung meh teu magituntu. Yang betul kamu Olang menjawabnya Jaka Satria. Siapa yang sudah membelimu obat NI kunci kepada kamu kepala? Jangan selalu menjawab tidak tahu dan tidak tahu Manawi. Jawab. Cek Jenderal Gabriel terus ngadesak. Maaf Tuan, kuring bener-bener teu nyaho. Karena tuh ngomong naon-naon. Tuh deui anu omongkeun naon atuh. Da memang teu hafal kuring. Kepala, ini tidak bisa didiamkan. Ayo Abut, Joko, dan kamu Olang asing. Kita kembali ke tempat lundingan Manawi. Ayo Doli, kita pergi dari sini. Biarkan saja si Jaka Satria menemui jawabannya untuk kita Manawi. Jenderal Gabriel gancang ngajakan anu sejena ninggalkeun eta patempatan teu malere deui ka Jaka Satria. Nondori nutup antep ka Jaka Satria pinuh ku rasa karunya. Sacan India teh kongang mah hayang ngomong panjang lebar ka Jaka Satria teh, tapi pamohalan bisa. Jaka Satria nu kabeneran sarua keur neuteut ka Nondori gancang micen beungeutna lantaran tuasa lila diadu paneuteut jeung non Walanda nu sakitu geulisna. Nepi ka tempat riungan, Kopral John Jomsen tembong merunyung datang sabab aya nu nyalukan. Teu lilapok Jenderal Gabriel anu muka obrolan. Sekarang kita semua sudah berkumpul. Dan Ike akan segera memberikan tahu hal penting buat kamu, Kopral Jomsen. Yaitu sekarang ada Kopral Junior baru di Mali. Baik Tuan, siapa Olang yang menjadi Kopral Junior kali ini Tuan? Apakah dia Olang dapat dipercaya Tuan? Kopral Jomsen tumanya. Ya, tentu sangat terpercaya Manawi Jomsen. Malgi Olangnya pun ada di sini. Ini Olangnya si asing Manawi Jomsen. Wow, sungguh luar biasa. Si asing, gimana ceritanya dapat jabatan tersebut Tuan? Ya. Karena dia sudah mau membantu kita Manawi. Membeli tahu kelemahan Olang yang kebal senjata. Cukup hanya dengan peluru emas untuk dikalahkannya Manawi Jomsen. Wow. Itu sungguh sangat luar biasa Tuan. Dan tentu saja si Jaka Satria sudah menjadi korbannya ya. Ya, betul sekali Jomsen. Si Jaka Satria yang menjadi bahan utama kita melakukan percobaan. Dia sekarang sudah hampir mati Jomsen. Nondori anungan ukur ngabandungan karena obrolan bapana katut antek-antekna seperti itu. Bat bekit betah dan cangaleos indit ninggalkeun eta rohangan muru ka kamarna. Doli anakku, kemana kau malah pergi? Mau kemana? Jenderal Gabriel mencerong ka anakan urat indit. Aik ngantuk Papi. Pingin tidur siang sebentar Manawi Papi. Nondoli sempat kene ngajawab. Oh ya, silakan Doli. Kalau mau tidur, tapi tidak melalang. Baik Papi, lanjutkan saja pembicaraannya Papi. Doli mau istirahat dulu Papi. Sersan Joko anu dia tadi memang merhatikan sikap Nondori. Hatena jadi curiga sebab katinggalin tebet jika nu resep karena setiap tindakan bapaknya. Sersan Joko gancang nyarita ditujukan ke Jenderal Gabriel. Maaf Tuan, lamun di dekat ayeuna saya berani lancang kurang ajar bicara pada Tuan. Well, Aik tidak mengerti
Apa maksudmu berkata demikian sama Tuan Joko? Eh, Begini Tuan. Dari tadi saya lihat-lihat itu Nondori kayak yang tidak suka dengan semua tindakan kita semua Tuan. Tadi pisan dia pergi mau sare siang. Mungkin itu cuma alasan doang Tuan. Maka dari itu Tuan mesti hati-hati, tur waspada. Jangan sampai Nondori menaruh hati pada itu si Jaka Satria Tuan. Begitu manawi Tuan. Cek Sersan Joko anu hatena bener-bener curiga ku sikapna Nondori. Sedangkan Jenderal Gabriel Van Holden tembo ngadon ngahuleng waktu ngadenge Sersan Joko nyarita kitu teh. Can waka langsung percaya kitu wae kana caritana Sersan Joko. Tapi telilah Jenderal Gabriel kadenge nyarita. Ya, Aik mengerti dengan perhatianmu kali ini menawi Joko. Akan tetapi, Aik masih percaya dengan itu anak yang punya pribadi susah jatuh cinta pada laki-laki Manawi. Apalagi terhadap laki-laki pribumi seperti si Jaka Satria. Mana mungkin dia suka pada pribumi yang begitu kucel ya. Jenderal Gabriel Van Holden. Ya barangkali saya mah Tuan takut terjadi apa-apa sama itu Nondori Tuan. Kapten Abud kadenge milu mairan. Maaf saya ngilu nemrong Tuan. Kapten Abud bari diukna beki ngageser. Ya mau bicara apa kowe olang Abud? Coba katakan sama Aik. Jangan perlu lagu Manawi. Jenderal Gabriel Van Holden hari tangaret ka Kapten Abud bari nempel. Tadi Nondori sewaktu mau meninggalkan tempat di tawanan si Jaka Satria, mereka sempatnya saling pandangan mata Tuan. Disinilah Tuan mesti hati-hati agar tidak kecolongan begitu Tuan. Saya mah sudah melihat langsung, bukan karena curiga lagi Tuan. Si Kapten Abud tetela nyahuan langsung Nondori ketemu silih tetep jeung Jaka Satria. Yang betul kamu bicara Abud. Jenderal Gabriel Van Holden tetep can percayaeun keneh karena naon anu dilisankeun ku Kapten Abud katur Sersan Joko. Pikiranana munggu asa mustahil. Ya terserah Tuan itu mah Tuan. Mau percaya teu kajeun. Saya mah ukur ngingatan wungkul Tuan. Ayeuna mah saya nunggu kepastian dari Tuan. Perintah mana dulu nih yang mesti kita kerjakan? Apa neangan perempuan jalang teh atau rek neangan jalma anu mere obat jeung kunci kasih Jaka Satria Tuan? Bagus sekali kowe Abud, bagus. Kowe cepat bertanya demikian lupa Manawi. Ya, Tuan akan tentukan sikap pekerjaan apa yang mesti dulu kowe olang semua lakukan. Jenderal Gabriel Van Holden saterusna mereka tang Tuan ka tiap-tiap bawahanan. Yen anu kudu gancang-gancang dipigawet teh neangan Wanoja Jalang alias Nyi Campaka. Nyebutna oge Wanoja Jalang lantaran kamusuh. Kopral Aseng dipercaya kudu milu ngabantu ke Kapten Abud jeung Sersan Joko. Sabab muncul Kopral Jomsen anu kudu kadirituin. Meureunan anu ngawaskeun kamiliteran kena saha. Kopral Aseng mah can pengalaman ngalatih kamiliteran. Da jadi kopralna oge karek harita diangkatna, masih butuh loba pengalaman di luar. Ngeunaan anu mere obat katut kunci mah kajeun keur talungtik deui cenah. Sabab jalma nu geus wani hianat pasti moal jauh ti markas. Lantaran mun seug aya jalma ti luar markas asa mustahil boga obat jeung kunci pangberokan. Kapten Abud salaku pamimpin prajurit anu lobana 60 urang diwakilan ku Sersan Joko
tur dibantu ku Kopral Aseng. Jeung kusabab Kopral Aseng kudu indit, si Ebod kapaksa kudu maturan Ki Samudra praktek nyantet Ambu Sulasmi ke peuting, serta hasilna kudu gancang dilaporkeun ka Jenderal Gabriel Van Holden kumaha bae tanggapanan. Caga tunda kayaan di markas oge anu keur arindit neangan mangsa anu memang dianggap bahaya ku pihak Walanda. Mangsa anu jadi buronan teh jelas Nyi Campaka kareka caritakeun deui ayeuna tur manehna kiwari keur aya di hiji tempat anu pernahna teh jauh ti basisir laut kidul. Kayaanana teh keur menterang-mentering panas tengah poe ereng-ereng. Matak pantes Nyi Campaka terus ngiuhan teh handapeun tatangkalan dinu ieu bari mencerong ka tempat anu jauh. Lumampah teh teu karasa bet anjog ka dieu. Kamana anu kudu dituju atunya jadi bingung ka ayeuna. Nyi Campaka ngagaranda ngomong sorangan. Ngan nalika kayaan keur kitu di kajauhan tembok aya dua budak rumaja lalaki keur lompatan bari ngahegak lantaran keur udag-udag ku jalma boncel. Eta dua budak rumaja lalaki teh diantarana bari ngajingjing gembolan leutik dina leungeun katuhuna uga teuing naon eusina. Tur eta dua budak rumaja lalaki teh umurna moal jauh ti 17 tahunan jeung 18 tahunan. Make pakaian basajan urang lembur pasisia. Hayu sona cek lanceukna ka adina anu lason. Kelakang capek kah? Cek sona mending ngahegak. Buru sona anu muda geus deukeut sona. Cek lanceukna ngaburu-buru. Sedengkeun anu muda harita teh geus nyantong hareupeunana. Eta jalma teh boncel. Jalma boncel pating selengir nembongkeun huntunan nu hideung kabeh. Buukna jabrik jeung rabun, bibirna kandel karadap prik. Jalma nu boncel diantarana kadenge nyarita ditujukeun ka si Sona katut lanceukna. Tapi karek oge calanga. No atuh. Ari ujug-ujug. Olo. Waktosna kabujeng seep wadia balad ate ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.